Jai, penting mah orang iya, orang morong manuk ya. Manuk naon, Mang? Manuk naon we menangna, Jai. Manuk cik black ge ayeuna mah mahal beuh dijual ka kota sia. Yuk, Embu ah, Mang. Sieun Burhan. naon hubunganna kumaha caritana Mang Burhan bisa abus kana porog manuk? Kan porog manuk teh sagede kieu, Mang Burhan mah jangkung gede, Jai. Burhan teh lain Mang Burhan. Burhan, burung hantu. Oh. Halus atuh anjir menang burung hantu mah. Mahal anjir leuwih mahal ti cik black bah. Ari eta, Mang. Burung hantu sama yang maot. Manuk naon, Mang? Anjing. Pertanyaan ngalieurekeun deui wae ieu budak. Manuk incuing sedeh burung hantu mah meh maotna. Maneh. Maot na marakayangan, Mang. Marak hayangan. Maotna teh da katabrak kareta harita teh. Paham? Atuh kareta meureun jadi hantu deui. Kumaha aja ya lah. Ki ngacaprak anjing budak ieu. Ampun teuing. Lain aya baheula jo. Maneh ngaringkuk di kodim eta 3 poe kasus naon? Naon kitu teh? Oh. Lah teu pira eta teh euy. Kadang mulung tambang urang teh. Kiraku mulung tambang ai maneh. Tambangna meureunnan anjir saengkal. Hantu. Paling ge 1,5 meter paling ge. 1,5 meter sakit ya? Heeh. Nah bisa urusan jeung kodim anjir. Kapan keur itu teh urang teh balik di mananya euy? Tambang nalina tangka kalapa, kurang teh dibawa we di udaran. Terus teu karasa, Brad. Sadar-sadar geus diimah urang. Terus si tungtung tambangna teh nali kana irung munding. Tuh aing diuruskeun ka kodim, Brad. Anjir. Piraku si teh teu karasa tangkurak. Pan meureunnan si teh nuntun muning meureunnan eta teh sapanjang balik teh ka imah teh. Anjing. Parah. Mana Bibi? Ka warung. Beneran. Titipnya. Titip naon, Di? Udun beak euy. Heeh, sok. Ya. Udun nu biasa. Pulanganna kana bat nyamukeun. Ih, arah gering naon deh eta? Leungit kudu obatan sagala. Nying. Gering tipes bi urang ieu teh bi. Teuing karunya. Kebejaan atunya Bibi mun eka longok. Nya, engke di wartosan Bibi. Aya nama ka warung heula we Bibinya. Punten, punten mi warang abi. Ada hilap. Nya moal hilap ke di wartosan, mami bade ngalongok. Ya. Ah. Nya, sok. Hati Bibi bisa tikus ruk eta di jalan. Bang mentangin Mang. Nying kesopana budak ieu ampun teuing kolot keur nginum. Kunaon ai maneh jiga hayam neleg karet. Pasti bengkel Mang pas neleg kunci Inggris. Anjing. Kalau kunci Inggris ngarah naon ka Jai? Ami bisa bahasa Inggris, Mang. Terus lamun enggeus naleg kunci Inggris eta bakalan jago maneh bahasa Inggris. Ceuk saha eta? Cek Mang Gejuy. Parah anjir si Gejul. Terus kumaneh dihakan deui nya kunci Inggris tuh. Itu teh mah ada si Gejul nu goblok nama ieu mah. Budak Cilepeung anjir, papatahan jiga kitu. Aing awas ya Gejul. Teu kunaon naon eta maneh? Henteu.